barudak sarpi euy. Aing kemana nya euy. Ini mah hayang belajar bahasa Inggris. Tapi kasaha masih ule jika nama bisa meureun. Gabuk lagi bule. Si ulena di mana nya? Tayangan lah. Moga-moga we papanggih di jalan. Bari belajar bahasa Inggris. Si ule lain tuh nya. Oh bener si ule di tayangan ku aing. Itulah. Assalamualaikum le. Naon datang minum di pan itu puasa. Dasar assalamualaikum atuh rada sopan. Tadi tuh ngomong assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Heeh. Waalaikumsalam. Sedih dirinya tah dihandap nuhun. Ngajak obok tuh di hari. Itu tumbenan mencar biasanya duaan. Puguh ieu tarana puguh si eta mah sare meureun beurang mah. Kalau mah da makruh atuh. Karena puasa teh kudu loba ke salat. Aing bete di sorangan ulang jentul ah kun ngebaturan. Aing ngabuburit daerah atuh. Kudu kumaha ieu teh. Oh itu Amang ek naon ka dieu? Rek belajar bahasa Inggris. Bahasa Sunda wae, orang hayang bahasa Inggris ngara keren sautik lah. Belajar bahasa Inggris ka urang. Heeh, bisa tuh? Sautik mah bisa. Intina we. Heeh. Bae deh sih. Terus yang naon eta belajar bahasa Inggris? Rek nembak awewe. Gelis teh awena. Terus atuh karena ge HD. Saha? Siti itu Munaro. Bahasa Inggris yang naon? Rek nembak si itu euy. Gitu. Aya baturan nu geulis. Aku saya tahu pulang geus. Keur aku kan di kampung kita loba atuh nu galeulis. Oh, ada orang boga sama kasih tahu. Aya baturan nu geulis lanceukna kitu aya bogaeun. Ancik nama aya, tapi jauh Can balik di mana? di Majalengka. Kira aku nganjang ka ditu jauh. Ongkos ge 200.000, Majalengka balik deui 200. Boros atuh dompet. Jadi orang teh rek ngabogon adina. Langsung jeung adina geulisan saha? Si urang mah duanana geulis. Tapi orang bogus cuma ngasih itu hungkul. Aya fotona we di dinya. Eueuh. Le, kumaha ieu bahasa Inggris teh? Bahasa Inggris teh lain saeutik da loba eta tadi inti sampai terakhir. Ai mana bisa bahasa Inggris naon hungkul? Lope. Akhir sakata hungkul mah atuh terame kumaha mun nembak si itohna lope hungkul. Teu moal ngarti, malah disingkirikeun. Heuh, bet urang hayang belajar kanu bisa. Yang geus aya mah turutkeun urang ye. Sok. Ai itu saya, Ai, itu saya. ai itu saya. Heeh. Love, itu Love, cinta. love itu cinta. Yuk, Yuk, kamu kamu digabungkeun. Saya cinta kamu. is najis aing. Tong ka aing teh lah. Pan kejang latihan mana eta mah si itu Oh, belum. banget kanu harus aditu atuh lah ka aing teh bogoh kumaha. Kalau itu mah eueuh jelema teu keung aing ngobrol jeung saha. Boleh hampura lah, hampura. Enak mah serius lah. Ayo tuh. Enggak, saya mah puguh keur diajaran, malah nyentak-nyentak kamu ngajarkeun. Peklin teh beungeut ku aing. Granong buk tuh. Tuh aing granong gitu tuh. Coba ulangi urang ngomong naon tadi diajar Inggris. I itu saya. Love, Itu cinta. love itu cinta. You, kamu. Heeh, gabungkeun naon? I love you. Tong ka aing ngomong. Tadi Mana keur diajar ieu teh. kita bisa ngambekan ka aing geus kitu bolon. Geus mah diajar naon deui? Anu aing atuh ulah love wae. Yang diajar naon? Kumaha maneh hayang embak si itu kumaha ya? Geus aya mah urang boga deui ya bahasa Inggris nu kade. Turutkeun tapi Tuh naon coba? I Miss aing kan diajar Inggris Miss lain Amis. Amis mesti ka permen ta. Gula Amis. urang ge amis. Banget ke situ Amis. Baiklin hela karek maneh banget na Amis. Itu wahina aing eta mah.
emang heeh gitu baiklah lah main bodas ya tarembak si itu nama ke bahasa Inggris daekeun nu maneh nanya teh eta teh kumaha eta buk geus panen can nuhun itu di gerandong heula baru aingeun ayeuna we kurang anter tuh sapat tuh sawak banget terus lah oh nuhun nya nuhun tangke penting amun hayang diajar bahasa Inggris ke urang kudu ka imah ngan aya syarat naon hayam hideung kopi sarenteng kudu desa selop anjing aing mah meuli nu kitu ngajual imah heula mereka beuli pan diajar Inggris ge kudu sabari ngopi atuh ame santuy gitu jadi film-film hiji we kopina ya lah mang urang tadi di sorangan bete ayo urang ngabuburit we mana tuh kemana we karena ngabuburit mah sugan memang di bitang-bitang ya sing dari aya si itu sugan aja saya babaturannya ayo lumayan sih ilah mana nya begitu we berkarir mana ini sudah sudah aya tadi ini eueun kumaha yo kampung teh kampung lega awe hiji pun eueuh Barete aing. Sarepik euy. John makanya ini mah ge kage asik kan geulis atuh oga lah cepet geulis oh ieu mah mau sampai dah wae si John mah kurang itu kurang ieu tuh Aing hayang boga ka Bogo. Woi, maksudna maneh naon nendang-nendang? sorry karena game bercanda Nyangka saya nama lah. Urang ya bereskeun peda urang. yo tuh gara suku aing tah tekan iya berarti terus soalnya emang ngobrol lah di dia bari ngebuka nanti karena ngabuburit eta maksud aja benot tenang nah main naon di dia serangan wae Ah, ieu nanti ngalamun we. ngalamun serangan pengennya dua-duaan ngobrol Da kopian di rokokan kan puasa ayeuna teh. bisa betul puasa maneh mah Anjir kasar. ya tah ngomong nu muka teteh Heeh, aya di imah. Balik di Majalengka paling penting balikna. jadi Heeh. nangis lah orang penting ka imah kayaknya langsung ke mana sule bogos nah balik ke mana kayak boga jengkel mah geus tidak perlu di testing heula Teteh urang mah geulis atuh. nah ada yang bentuk anak biru gitu inyai di beli nanti boleh tak clean beli nanti boleh tadi baik clean oh bodas bodas dot Beungeut urang geus bodas teh baheula ge. itu yang kedung dibuka orang balik weh Nangis teh. penting terus ke imahnya Heeh. Ka imahna mau dahareun. kalem weh naon-naon coba Gorengan, kopi, rokok. teh mau duit 20.000 lah Siap. cukup kan Geus rokok lah, bapak ini ayeuna urang balik we lah buka teuleung deui. yuk kan dia mah Aing tuh we. eta meureun di dieu gitu gi nya belah kiri ayana udah moal kayak penting lah penting kan penting sudah janji ke John baiklah penting karena mah kedung di erek buka itu baru salah mungkin bilang mah era mah geus penting lah enak jam 8 lah ngumpul saya orang balik